Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Amira Diva bade ngadongengkeun carita balasan kepada si kejam. Hiji mangsa sakadang puluh kacida sedih leunana sebab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna padahal can heula diparaban. Sabot indung jeung bapa puyuh kaluar tina sayang rek neangan pakanen keur anakna. Ari balikna anakna geus teu aya, nu aya teh ngan ukur getih nu ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit sebab cenah geus teu lila manehna tungkol-tengkol kawas keur ngintip. Malah puyuh menang baja ti canegar nu tara bokong. Cenah punya nanganan beurit kaluar tina sayang puyuh bari sangutna pinuh ku getih. Canegar teu bisa nulungan da si beurit kaburu kabur. Bakat kumundes harita keneh puyuh jalu jeung bikang injit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derek puyuh jalu nya ditakun kasedihan hatena. Alap-alap nyanggupan mang naurkeun kesedihan puyuh cenah si beurit rek dijejebet. Ti harita alap-alap sok nyumpet dina tangkal teureub, panonna teu beuleuh gerak-gerik ka handap nempuan sugan beurit teu kaluar tina sarangna. Kungsi sakalima alap-alap nyamper si monyong. Handap tanggul ti harita nu diincer ku alap-alap teu kaluar deui. Ari beurit sanggeus rumasa boga dosa ngahakan anak puyuh bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap dina hiji peuting kabur ngan di perjalanan nyorong wahangan manehna teu bisa meuntas. Keur heuleung juntul di sisi wahangan naha atuh ari gojlok teh bakong hejo ka hareupeun naha puguh we beurit teh kacida luaseunana disangkana alap-alap budal. Cek beurit, alah maneh mah ngareluas, naha make leuwas sakadang beurit kawas boga dosa. Cek bakong, rek ka mana ieu teh wayah kieu geus aya di dieu. Cek bakong deui, ngadenge omongan bakong kitu teh balaham balageum asa kasidiran tungtungna mah beurit bae hayang dipanggentaskeun sebab cenah aya nu kudu isuk ditungtungna mah beurit ulah hayang dipanggentaskeun sebab cenah aya perlu kabeurah gitu. Bakong ngunggapan ngan cenah kudu isuk di mana geus caang sebab harita mah poek keneh. Isukna bakong nalian suku beurit beulah hareup tungtungna tanu sebelahna deui ditalikeun ka resepuna. Belah bukang geus kitu gajlok bakong ka wahangan atuh beurit ka gusur. Ti dinya mah sorongan we bakong ngajai ka tengah wahangan, puguh we bakong berateun teu bisa ngajai sorangan. Aya harita kudu mentaskeun beurit. Akhirna beurit mati di tengah wahangan. Kian hatur nuhun.